Al-Fatihah. Iya karena antu naoneun ka al-makna sani judulna ilmu tauhid matlubun. Tidinya tebih al makna tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al makna tsani ari harti anu kadua, ari makna anu kadua. Iya ari nafsu teh al-latifatu eta latifah. Allati zakarnaha allati latifah zakarna nu geus nutur kaula cek musonif hakana latifah. Allati hiya anu ari itu latifah teh al insanu eta insan bil haqiqati kalawan hakikatna. Nu disebutkeun ruh atawa nafsu teh latifah jeung. Allati hiya al insan bil haqiqah nu eta latifah teh hakikatna manusia teh mata aya bahasa anta insanun ma'ar ruh. Hanya disebut manusia sote lamun aya ruh nu baheula qalu bala. Wahia an-nafsul insanu. Wahia ritu latifah an-nafsul insanu eta nafsul insan. Wadatuhu jeung dat insan. Walakin hajeng tatapina aritu nafsu tusopu bi ausopin mukhtalifatin. Tatapina si nafsu ma eta disipatan bi ausopin mukhtalifatin kalawan pirang-pirang sifat nu beda-beda. Biasa bi ikhtilafi ahwaliha kalawan ngitung-ngitung beda na pirang-pirang tingkah na nafsu. Baidza sakanat tahtal amri, baidza sakanat mangka di mana-mana tenang nafsu tahtal amri di bawah perintahan. Wazayal jeung ngahilangkeun al-ittiroba kana galidir itu nafsu al-ittiroba kana galidir bisababin mu'arodotin ku sabab ayanu anyar datang bisababin mu'arodoti syahwati ku sabab anyar datang na pirang-pirang kahayang nafsu sumiat mangka dingarana itu nafsu an-nafsal mutmainnata kana nafsul mutmainnah. Nafsu teh pa disipatan ku pirang-pirang sifat nu beda-beda. Seueur lamun nafsuna tenang sakanat tahtal amri tenang di bawah urusan Allah. Leungit tina galidir. Teu galidir hateuh. Anyeleng. Anu galidir teu kop rugi dagang galidir. Bisababi mu'aradati syahwat. Kusabab datangna pirang-pirang kahayang nafsu. Sumiat an-nafsal mutmainnata. Urang sok galidir aya kahayang komo teu kacumpunan. Teu bisa sareer. Ajengan hayang diharga nu hargaan hiji-hiji acan capek hatena. Nu beunghar hayang disebutkeun bos teu sapotong-potong acan nu nyebutkeun bos capek hatena. Teu kop aya nyebutkeun bos kaluar kapan duitna. Teu boga duit ge panganyukeun ka warung. Da kagok disebutkeun bos ku batur. Aya mah geus teu galider, geus teu nuturkeun kana kahayang nafsu sumiat an-nafsal mutmainnah. Di ngaranna teh nafsul mutmainnah. Itu. Itu kendaraan surga nafsul mutmainnah. Kade Pak, lamun di akhirat nyebutkeun kendaraan ulah dibayangkeun ku hiji. Kena-kena di masjid lemurna tukang yen masjid, sedekah loba ka masjid ditekadkeun ke nyukang numpakan masjid. Kalau banu nyeuna ge beurateun masjid. Lain numpakan nafsul mutmainnah lamun keur nyen masjid hate ilas ka pangeran, eta nu bakal jadi tutum makan. Qala ta'ala ngadu Allah ta'ala fi mithliha dina mithil nafsul mutmainnah. Cek Allah nakuran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsul mutmainnah, he eling nafsul mutmainnah irji'i. Kudu kembali anjeun ila rabbiki ka pangeran anjeun radiyatan bari anu ridho, mardiyatan tur anu diridhoan. Eta nafsul mutmainnah disebutkeun teh. Dihitoban ku Allah, titah balik ka Allah, titah asup ka surgana Gusti. Fadkhuli fi ibadi, kadituna teh.
wadkhuli jannati. Tah eta. Nah, dirobah nafsu teh sina jadi nafsul mutmainnah. Kan proses lagi panjang. Aya nafsu amarah, tina amarah kana mulhimah, tina mulhimah kana lawamah ke di hari bakal kasampeur. Nu kadua sok hiji deui, wan nafsu jeung ari nafsu bi maknal awal kalawan makna nu kahiji. Mana maknal awal? Ya ini nafsul amarah. Nafsu amarah teh nafsu gede amak sana, eta mah sebahagian. Amarah teh lobanita nabi sui kana goreng. Papaok nafsu amarah. Jadi jelema sombong nafsu amarah, tukang korupsi nafsu amarah, mabok nafsuna nafsu amarah loba. Eta mah nafsu amarah nu kitu mangarana. Wa nafsu jeung ari nafsu bil maknal awal kalawan makna nu kahiji kamari atos la yutasawwaru ruju'uha ilallah, teu bisa digambarkeun non ruju'uha kembalina eta nafsu ilallah ka Gusti Allah. Teu kaarep-arep balik ka Allah nu kitu. Cilaka lamun jelema ngukut nafsul ammarah, pangcilaka-cilakana jelema paeh dina kaayaan keur ngukut nafsu ammarahna atau keur numpakan nafsu ammarah. Tak tong ditumpakan nafsu ammarah geus jual. Mulai di diri urang. Itu tega mah dipaehannya. Bisi mubah jual ka batur. Kasa dijual ka setan. Ulah ka jelema karunya ka jelema. Kok keur setan itu nafsul ammarah. Cek setan geus loba di aing oge. Kok pemere cek wah nu ngarah tungtung apa. Sila kalamun jelema niboga kendaraan nafsul ammarah. Eta mah layu tasawwaru ruju'ah ila Allah. Teu kagambarkeun bisa balik deui ka Allah. Ta'ala malu Allah. Fa innaha karna sanyana nafsul ammarah mubaidatun anillah. Eta ngajauhkeun anillah ti Gusti Allah. Wa hiya ari itu nafsul ammarah min hizbis syaitan. Eta tina balad tentara na setan. Pulangkeun ka setan. Da tentara setan nafsul amarah. Wa idza lam yatim masukunuha walakinnaha sarat mudafiatan li nafsi syahwatiyah wa mu'taridatan 'alaiha sumiyat an-nafsal lawwamah. Tangge kantun ngabahas nafsul lawwamah kadituna aya nafsul mulhimah, aya nafsul radiyah, aya nafsul mardiyah. Kayak kapayundi wallahu a'lam bissawab. Mugia ageung manfaatna khususna kangge simkuring umumna kangge sadayana. Pilih aya sangem dipiraos kana mana sadaya na hapunten usaha ageuna. Ngahapunten. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.